Kunaon di mang? Teuing ya, amangnya bingung. Ya teu unggal. Mun amang hudang sare isuk-isuk pasti nyeri awak. Cek aja ge hudangna sing beurang geramang ame teu nyeri awak. Nyatu beureun era ku hayam guys model. Hayam ge tara mandi teu era ning ku amang. Moal atuh da amang ge tara mandi pana sarua. Kajeun atuh mang tara mandi ge. Domba ge nu awakna bau dijual mahal. Bau di awak amang. Rada amang. Lain mang ari amang tulus teu dikurbankeun lebaran haji. Ini kalau beki anjog ditanggap teh. Jai, ai mana nyen masalah deui nya? Masalah naon bi? Eta tukang cocokan, ke ai maneh meuli naon di? Mobilan Dibayar teu? dibayar kudu duitan. Ai maneh pantesan yung ku duitnyaan karunya tuh. Batur mah keur usaha keur hese duit, mayar kudu duitan. Bi, kan ajai meuli lagi mau mobilan. Dibayarna kudu duitan. Mun ajai meuli mobil asli, tah karek mayarna kudu duit asli, Bi. Dasar budak tilil. Lain Jul sanggeus lila aing teh ngadahar nasi goreng euy. Atuh meuli Nyasa teh goblok duit anjir. ku peuting atuh. Milu yuk. Meni Yang nasi goreng pancen hayang nasi goreng nu beh mana di kotana. oh di mana we asal di kota atuh. Hayu Nah, kok nasi mangkat. goreng di kota mah. Mangkat kok mangkat. Peuting. Gua duit di mana? Ulah mikirkeun masalah duit lah. Nu penting mah hayu we engko. Aslina Jul. Asli. Ngan omat engko pas beres. Mun orang lompat, dirinya milu lompat cing tarik pokokna mah. Anjing. Meureun maling setan gitu mah. Kumaha mah digorokeun waling eta anjir ku tukang nasi gorengna. Hah? Ya pokoknya masing tarik we meureun moal katewak. Yeuna katewakna meureun nya keur apes. Teu katewak meureun keur untung. Banggat sia urung. Sararudi teuing anjing. Dia nasi goreng aing di imah. Parah anjing sieu. Kan aja itu penting lewat ke astana di tonggo geuning. Heeh. Eta aja aya nu nyungsirikeun sia mang. Awewe lalaki. Awewe sorana mah. Terus aja kumaha teh eta? Ajai ambek we da disungsirikeun ajai keur teu hayang seuri. Sahanya eta puting-puting euy. Teu nyahoeun sieu. Owanianan anjir. Di dinya teh angker sia. Kunti beusi eta mah. Kunti mang. Heeh. Sieuna tuh mang ajai mang. Sieun mang. Sieun atuh ajai. Ya, pan kajadian lagi peuting sih teh. Kan make jeung kudu sieun ayeuna. Pan puting mah teu nyaho mang eta kunti lainna. Nyaho ge ayeuna. Dak rempag kieu tah. Bi boga deungeun di mah bi. Boga sop, Sop naon? sop hayam. Sop hayam. Heeh. Kok beneran atuh sarana kencot ieu teh. Lumayan ngesop hayam bibi. Biasana ge sop taraje. Keluar menang anjuk Oh bae menang nganyuk ya itu dah ngunah we bener rasana ieu menang nganyuk. Nya. Ngenta urang ah. Heuh, sok loba ieu. Mun deui bingung ieu teh Gong kunaon? Masak hayam. Leroy kok sapi. Terus Moal tadi adu hayam jeung sapi dan jero panci. anjing. Nepikeun kainya pipikiran ieu bibi aing. Please atuh bi. Pirakupan hayam lagi geus menang nyacagan beureunan. Sapi anjir geus tinggal bubukna pan meureun eta teh naroiko teh. Ampun teuing nepikeun ka dipikiran kainya ieu bibi aing geus jeprot deui wae anjir sirahna. Aing mah curiga aing mah. Da benar cek aing ge
Benar cek aing ge. Aya pakuan nasirahna lur. Bibi aing mah. Mang, sepatu aja yus bodos ya. Tapi mau ketemuan duit, kumanya. Tak geura mana teh ulah jajan bae. Sesa jajan teh tabungkeun, cengcelengankeun. Jadi buka kahayang teh, boga cengcelengan. Eta ge aya cengcelengan mamang, kan bisi haram. Nah harap belah naon? Cengcelenganna bentuk bagong. Pancik ustad ge ajai keur itu ngaji. Tah bagong teh haram cenah. Jadi we duit nama bisi haram. Udah, eta mah cengcelengan jai lain daging. Kecuali eta cengcelengan dihakan kumane karak haram. Dan mun hanya di pemain bola ada teh nyai. Rewaan juga kieu nya pemain bola cenah. Di mana teuing pemain bola Burayut teh? Man burayut. Nu kieu mah kurang begang saeutik, Rad. Sarua keneh dijual. Burayut kurang pegang saeutik, bucitrek bencenut. Eta keneh. Teh. Jeung bari oge naon maneh? Motivasi maneh naon jadi pemain bola? Hah? Oh, pandai pemain bola mah nih, ku reporter teh dipanggil sayang. Ya terus? Coba ke ieu cenah cek reporternya. Mau urang keur main yo. Ya kali ini saudara kecil membawa bola melewati lawan-lawan, tendang saja. Oh, sayang tidak masuk ke gawang, tidak terjadi gol kali ini, sayang sekali. Gitu kan. Angot mun gol eta teh gol. Teu asup kana gawang. Mun gol mah sigana jungkir balik mah eta reporter. Banget sia hurung. Ya. Tak kieu lur tah. Jeritan hati seorang jomblo. Ya. Tiga kieu. Anjir. Ya. Lamun misalkan aya nu hayang manggil sayang, teu kudu jeung make capek-capek main bola sia teh. Hah? Neangan awewe. Lur mata ge tong lila teuing nya nu ngajara romlo tong lila teuing. Kita jiga kieu ngacaprak. Kebayang mun si ieu jadi tukang main bola berenang. Motivasi teh hayang dipanggil sayang. Hayo we teh diasupkeun meureun teh bola teh. Dikulacus-kulacuskeun ka itu ka dieu meureun nya. Jelema rempag anjing. Parah.